para pemirsa, wilujeng patepang deui sareng Simkuring Ahmad Yani dina Warta Sunda ngeunaan wisata alun-alun Ciranjang. Masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bisa ngarasakeun objek wisata anyar nyaeta alun-alun Ciranjang nu dibangun pamarentah Provinsi Jawa Barat. Alun-alun Ciranjang asalna tilas pasar anu saluas 5.000 meter persegi anu kahuruan tahun 2018 bakal jadi ikon anyar kanggo warga sekitar. Bahkan seueur masyarakat anu langsung mendatang ka lokasi jeung fasilitas tempat main paranti murang kalih. Sementara pedagang kaki lima anu biasa ngabuka usaha di lokasi alun-alun Ciranjang miharap masih bisa menangkeun eta izin dagang. Kusabab maranehna geus mentahun-tahun neangan nafkah di eta lokasi. Sate acan ieu aya alun-alun Bapak menghasilkan sabaraha? Ya alhamdulillah penghasilan pertama buka alhamdulillah. Pertama 800 sampai 4 hari 1.200.000, 1.800.000, mungkin terakhirnya malam minggu 2.800.000. Paling buka ram sampai tanggal 2 minggu ramenya. Di sininya tertahap-tahap sepi. Ya kadang-kadang 300, 200. Alhamdulillah tergantung seueur jalmina. Malam minggu. Nya. Ayeuna malam minggu teu tiasa ditantukeun ayeuna mah. Rame henteuna posisi hujan wae ayeuna mah. Mun kami ti payun alhamdulillah 2 minggu alhamdulillah lancar. Ayeuna mah rada ngirangan karo Senin. Baru Senin ayeuna mah. Tapi sate acan ieu aya alun-alun Bapak penghasilan ageung atanapi? Oh, sami wae. Bapak tos pami. Tos sami ti payun di payun Toko Mas Bandung, tas can aya alun-alun mah. Mun di sisi jalan di samping. Mun tah kata saya alun-alun pertama buka rame. Ya alhamdulillah 1.200.000. Tah terakhir pembukaan malam mingguna pada aya dan Duan Kamilnya. Alhamdulillah 2.800.000. Nuhun atas sakitu wae Bapak atur nuhun. Sekian melaporkan di lokasi studio hiji. Hatur nuhun karekan abdi nu aya di tempat. Pamirsa mung sakitu warta dinten ayeuna, hatur nuhun kanggo perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.